Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, ai kama qala sallallahu alaihi gagas acara oke segala pembinaan dan pengelolaan bagi para hadirin, para ustaz, anu hadirin, bapak-bapak, ibu sadaya, dibayut ngedahapunten keluarga katahan hadirna senturi ya sabaraha menit tadi tahan melaku mantap. Dibayun urang puji puja sangat kepada Allah Maha Suci Azza wa Jalla anu tos ngasamkeun tinggihna urang, lenggahna urang di patempatan. Salawat kali salam biasa paosna nader saseuneu-seunna ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu tos lami kita bangun nantinya, tapi di sabrak alam dunia tidak mau ke Allah nanti namanya tadi di sabrak dunia ngadek, tapi namanya tadi ibu-ibu sadaya hapuntenna abdi telat jalanan yang biasalah kalalayan hapuntenna. Ayah sebenarnya kita pergi kurang didugikeun muka hiji niatan karena keayaan kurang sadaya di alam dunia ya. Yen rumus hirupna dunia sementara, akhirat salamina. Nah itu rumusnya. Allah kawasa wa makhluk mah teu aya katiasa bagja mung aya dina amal agama anu sampurna. Apal pengen tilu tanya nya di naon tadi cara apa geus kudu dunia sementara akhirat salamina. Allah kawasa makhluk mah teu aya katiasa bagja nu sabenerna ada pantasnya bagja nu sabenerna ngan aya dina amal agama anu sampurna. Ibu sadaya ayatna sapalih dina ayat 3 musante namanya disebutkeun di awalnya Allahumma innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah anu baris ngumpulkeun sakabeh manusia sakabeh nya moal aya nu hiwal Pak Ustaz moal eta moal dikumpulkeun sadaya mah Ustaz ajengan bahkan para rasul digunukeun dina amparan anu sami engke dina poe teu kenging aya ragu saeutik oge dina hati. Bapak Ibu sekalian, kumpulna urang dina eta kaayaan teh kumaha ayeuna urang kumpul di dunia. Ibu loba kumpul di dunia sareng artis, sareng kiai. Amin. Ya, mudah-mudahan. Dan itu sahabat Rasul ge an-nasu ma'aman ahad. Jalma mah bakal direjengkeun jeung dipikaresep ku dirina. Da jalima bakal rejeungan teh pasti jeung nu dipikaresepna.
Da ayo teu dipikaresep lamun nya mah urang teu resep. Wong nanti barang bawa ayo we bari ngobrol teh ngalian aja. Di depan saya mata surti bari aya acara Pak Ustaz. Nah, ya biasa. Tah, sabab urangna teu betah. Gitu. Tapi lamun anu dipikaresep mah aduh geus jam 8 deui. Alah geus jam 10 deui. Asa jikel nih, assalamualaikum teh. Nah, geus jam 11 deui. Padahal nu nya mah teh meh isya. Sabab nu dipikaresep teu cenah. Tah Bapak Ibu sadaya, mudah-mudahan urang sering kempal sareng para kiai, sering kempal sanes salah kadar sareng kiaina, tapi dina acara kakiaian. Nya ngumpul jeung kiai tapi keur musuh beda eta mah hargana oge. Beda. Ieu mah ngumpul jeung ustad dina suasana ka ustad. Man ustad kana suasana ustad mah suasana dakwah. Suasana nasihat. Suasana ngahinakeun diri di payunan Gusti Allah dina adonan. Tah teh suasana kakiaian. Maka urang ge bakal dikumpulkeun di akhirat teh dina penghormatan kaulamaan ku Allah Subhanahu wa taala. Sawangsuna kami urang kekempelan di dunia jeung jami-jami nu ngahina ka Allah, nu ngarendahkeun derajat Gusti Allah. Anu teu malirek kana kaayaan dina wujudna Gusti Allah. Nya maka oge bakal dikumpulkeun teh jeung jami-jami nu teu percayaeun ka Allah. Nu teu apaleun ayana Gusti, nu ragu kana eksistensina Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sadaya, doa tadi diaos kurangnya. Allahumma innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Tah eta teh bukana adituna ijma baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kempalkeun abdi sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pasti lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak sadaya, pangitan memperkempel ya ini mungkin doa oke, mobil khusus kamu bisa berbojo keluarga ayah maksud niat mudah-mudahan tiasa melaksanakan umroh ya sareng haji gimana hayang artinya sana sebagai kantor acara hoyong nanti doa kan ibu sadaya mudah-mudahan tiasa makat setiap sasi sahur sehingga Ramadan terus saya di tanah suci Mekah sehingga orang sini doakan ada musuh hari jauhnya ibu bermelang wajar kalau Nabi melangkah ibu wajar dan jauh lagi tinggal mah jam-jam kena yang didoakan ai teh tinggal mah oh Pak Ustaz teh dibujuk teh dahana roti ngumpul baradanyaan ngarana eta ge nyaah ka urangnya lain teh mah aya sae jong-jong. Nah, ibu sadaya yang berdoa disadayana Fatihah wae salam sulan mudah-mudahan habis salam berbojo suruh dibuka tiasa angkat dina kaping 10 ayo artinya mudah-mudahan. Subhanallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua khusus kita guru kama ustaz khusus sareng keluargana segala perencanaan saya moga Allah sing kabul sing terlaksana sareng kula ngikuti aya rencana-rencana anu teh ngabuakeun ka saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakali deui bisa daya mengkaji teh naon tadi? Dunia teh sangat akhirat sayangna Allah kawasa
manusia itu ayat nabiya ayat biasa. Bagja anu sabenerna nu aya dina amal agama anu sampurna. Kayu paminya teh ibarat aya dulur rangka diri sakedap deui ubah. Tapi itu sadaya. Sabaraha jam bagikeun sareng seorang teh orok menikah mau ieu acara. Panginten dunia teh berarti. Jadi lamun ibu sadaya ridho ngaletak pait dina ngalakonan parentah Allah, dir sacara urang teh ridho ngaletak pait sajuruk tapi engke ku Allah diganti ku amis salaut. Tapi salangsuna pami urang teu ridho ngaletak pait na ibadah, hayang ngasaan amis na maksiat, maka di ibarat urang teh Noel satoel madu anu amis tapi disiapkeun kudu nginum pahit na cai salaut di akhirat. Tah ibarat itu saja. Maka paksakeun ridhokeun nafsu urang selera urang dina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ongkoh mah Allah ge da parentahna teu pahit kabeh nya loba keneh amis mah parentah Allah. Leres teh. Silaturahmi parentah Allah. Parentah Allah amis pahit amis komo disuruh kopi. Nah, gitu. Leres teh. Buka puasa tajil make rujak parentah Allah sanes. Parentah Allah amis pahit. Amis eta oge. Saeutik nu pahit nama. Gitu. Pas naon cara ge aya bencana nyimpan ka loteng. Ada pahit eta teh. Terus gitu. Nya ada saeutik nya. Gitu. Tapi ke amisna salaut. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan tertibas sare pahit amis eta. Tah eta ada hasil. Bayana paksakeun 2 rakaat. Engke erek gawe saumur-umur daerah nya. Nanti gerak mau aya ngaganggunya. Tadi berdua sadaya panginten eta nu dipimaksad bagja mung aya dina amal agama anu sampurna. Tong dipilih-pilih ulah diibadah. Naon nu diwajibkeun ku Allah? Naon nu dimenangkeun ku Allah? Pake saperluna. Naon nu diulangkeun ku Allah? Tong nyobaan. Tong dicobi. Cukup sakitu nya. Eta amal agama anu sampurna teh. Parentahan jalankeun sing dikabener. Ya, larangan tinggalkeun ulah diingat-ingat. Anu diwenangkeun pake saperluna. Nalika urang bekerja menawan sandarkeun hasilna teh eta teh kawasana Gusti, maka nu tilu teh kusaya. Ya. Taruh kena sakitu desa kanikeun hapunten sakalilir puapna ada ditahan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.